tilu nu dicirian ku Rasulullah awewe mulia asup ka surga. Hiji awewe anu pinter ngabungahkeun hate salaki ku bahasa santun, aing ngomong jeung salaki sopan, henteu molot, henteu cere. Anu cerewet di dieu geus panekat neangan deui lah. Aing ngomong terendahkeun suara, nyai kada sekedap hasil ngaji aya naon sih Kang. Dua, nu pinter nyenangkeun hate salaki ku tingkah laku. Si Khadijah mayunan Rasulullah tungkul teu wantun netep wajah caroge, ibu kitu teu? Ah, panggeus eueuh araheun ieu mah. Iya kudu ieu mah kudu ganti HP ieu mah. Bo praktek balik ngaji dites ku bapak di imah memeh sare, nyai ka dieu aya naon sih cek bapak, hasil ngaji bari tungkul ibu kieu cek salakina nyai memeh sare akang asa ku hayang ngopi pang sedukeun kopi lamun teh capek. Oh siap, bari tungkul kopina rasa cinta apa rasa rindu cek salakina, kopina rasa sia. Geus ibu tong loba tatanya ka dapur seduh cai kopi korong asupkeun eta rasa sia anu kitu. Tilu, senangkeun salaki ku dandanan, osok dandan ka mana? Ka ondangan, ka pasar, bebek belur, pabrik cat pararina kana beungeut kabeh. Giliran molor jeung salaki percis neuni pelet nyasar. Atuh salakina asup ka kamar muringkak bulu punduk. Anu cepat na kasur buuk rewag-rewig. Tali kutang pegat sabelah. Nu sabelah sambung make paniti. Salakina ngadeg-deg di jero kamar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maca ayat kursi. Ya Allah, ya sore tos aya penampakan di kamar. Ditelek-telek geuning pamajikan. Keun bae goreng ga aing sono gabrug we diguabrug ku salakina. Pan salakina nu jejeritan, da panitih nojos. Geus mah goreng bau nyiksa. Pak, lamun boga pamajikan casing nangis model kitu, eta geus meujeuh di kana kulkaskeun, Pak. Geus ulah dipiara. Eka ondongan ka pasar. Nu meunang nama tukang ojek jeung supir angkot. Salakina bau kelek deui, ibu kelek deui. Mumun lain nyengir mikir pona inuna sing sarolehah, bapana sing saroleh, anak moal neangan contoh kasolehan di mana da geus aya di imahna insya Allah. Hiji nu bakal menang syafaah Nabi teh naon cenah tadi? Poho deu. Piraku aing balikan deui tina assalamualaikum. Jalma nu rajin ngaos istighfar sareng ngaos salat. Nu kadua jalma nu sok ngamuliakeun indung. Mudah-mudahan aya manfaatna. Kalasan sim kuring anjing bade ka Bogor, bade ka imigrasi Kang Haji nguruskeun paspor jamaah nu bade ngiring umroh kanggo kaping 16 Agustus. Kuring program umroh di dieu alhamdulillah anu ngiring alhamdulillah. Nu nabung satahun jadi sim kuring sok ngayakeun tabungan jamaah di mana-mana. Sistemna nabung nu 1 tahun nu 2 tahun programna kitu. Abdi mah nu 2 tahun nabungna Kang Haji 2 tahun lunas, 1 tahun lunas. Sampai tukang beca tatangga sim kuring tiluan tahun kamari nabung 2 tahun lunas bisa umroh. Tuh Kang, tatangga akang nu angkotna 4, kijangna apan sana 2, can pernah umroh, can pernah nyium Ka'bah, tapi akang sakadar tukang beca geuning bisa ari ku kayang mah indit ka ditu sabab geuning Allah nu boga Mekah Madinah lain jelema beunghar. Lamun cek Allah kudu indit sanu bisa ngahalangan. Ngan tetep make
ikhtiar kuring ikhtiar anak itu nabung. Bahkan anu dagang keripik di simkuring keliling janak roda keliling perumahan kamari umrohna jeung simkuring Agustus kamari 2023 nabung anjaran yang celengan sadinten ceng celengan 30.000 sabulan sekali dibongkar ceng celengan astorkeun ka simkuring rekening umroh berarti sabulan teh 800.000 dan sapoe 30.000 kali 30 poe 800. Alhamdulillah 1,5 tahun lunas tukang keripik yang umroh. Asal mah ragu duit di mana ongkos sakitu Allah neboga Mekah dan orang wajib ikhtiar carana bela ceng celengan musim kuring nu yang celengan datang ke imah pasian ceng celengan sabulan sekali setorkeun ka sim kuring masuk ke rekening. Alhamdulillah kunaon kuring ngayakeun tabungan ka jamaah nepi ka bisa narasib umroh merebot masjid tiluan opatan nu bisa nasib umroh gara-gara ayat tabungan enak ayat travel anu ngabibita ka jamaah di lemur-lemur boga duit 5 juta bisa langsung umroh. Lamun harga umroh 30 juta berarti ibu boga hutang bapak boga hutang 25 dibayarna engke balik umroh nu 25 heuheung balik umroh sukses. Lamun balik umroh ngahuleng sia balik umroh lain senang-senang diudag-udag kubang sia sabab nu 25 juta sesa hutang dikabangkeun berlipat jadina 40 juta. Loba nu katipu ku model kitu nya nikmatna mah harita tapi balik teh ditu hulang-hulang diudag-udag bang mending nabung teu karasa. Abdi marek 3 tahun nabung ka haji mangga alhamdulillah abdi ngakeun tabungan umroh di 2017 berjalan terus nu 1 tahun nu 2 tahun anu program 3 tahun nararasib alhamdulillah jeung abdi nu ngabimbingna ka ditu sareng guru-guru sim kuring alhamdulillah. Ayeuna tos Jawa Barat Banten gabung tabungan umroh alhamdulillah bahkan kaping 12 ka Plus Kairo Mesir ziarah heula ka Imam Syafi'i ka Salahuddin Al-Ayyubi ka Zakaria Ansori ulama-ulama besar Allah terus ka pengarang hikam Masya Allah Ibnu Athaillah ke pengarang hikam Al-Iskandari terus ka mana Nabi Daniel Nabi nu diutus ku Allah ka kaum Babilonia makomna di Mesir di Kairo ngarendeng Nabi Daniel mah sareng makomna Sayyidina Luqmanul Hakim diabadikan ku Allah dina Al-Qur'an namina surat Luqman angke bisa anu harayang nasib gitu yuk urang belajar nabung teu karasa daripada balik umroh digegejeg hutang mending keneh ngumpulkeun ketika lunas langsung berangkat nikmat gitu mah wih umroh tinggal usaha deui ngetacana nasib sing narasi banyak jadi garampilkeun ti mana bae jalan rizqina ku Allah sing bisa ngarasakeun nikmat sujud paeunun Ka'bah sing bisa ngarasakeun nikmat ngaos shalawat ti paeunun maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitu bae mudah-mudahan manfaatna doanakeun